Mana kenaon di dia sing wae ta ieu. Mane datang-datang tak ieu salam-salam itu juga lain Islam wae. Lain maneh bejana menang warisan ti bapa maneh ta ieu. Bejati saha mane ngaya-ngaya wae, bojeng-bojeng warisan duit kita gablek. Kalau orang rek pinjem duit ka maneh ta ieu. Emangna mane butuh duit sabaraha? Gak banyak-banyak, cuman 1 juta rupiah saja ta ieu. Oh, mane teh butuh duit 1 juta, daek tengke tengah peuting gawe jeung urang. Emang gawe kunaon ta ieu, pot kitu ngaputing kitu, sekiranya curiga ta ieu. Tah, gawena urang nu ngajaga lilin, mane nu ngiderna. Maksudna gawe jadi babi ngepet ta ieu. Heeh, jadi babi ngepet daek teu. Amit naudzubillahi min dzalik ta ieu. Kebisi dilaknat Gusti Allah ai jadi musyrik. Aduh. Aduh, kunaon itu si Yai cika nu bingung gitu Yai, kunaon mana cika nu baringung gitu? Tadi orang di sekolah dicarekan ku guru gara-gara tuh bisa ngajawab. Emang mana ditanya ku guru naon gitu? Orang teh ditanya letak piramida di mana bingung. Nah, mana sok limperan gitu? Sok di mana tuh inget-inget deui nandeuna. Aduh, ai sia weureu. Sia meureun weureu mah goblok ah. Kir kopi teh geus sabaraha tahun can eureun kan nih. Mangkaning usaha teh segala hara rese anu mah. Kudu kumaha nya ieu? Nama ke jeung kudu kumaha kalamkeun we bawa santai ta ieu. Nah, maneh beuti bawa santai sagala. Lieur maneh mah. Heueuh atuh da lamun dibawa jalan-jalan masuk ke yang balanja ta ieu. Aduh. Si Yai bokir kenaon di dieu? Biasa sorangan kerja cing nih di dia ta ieu. Taya, urang rek nanya ka maneh. Rek nanya naon maneh ka urang ta ieu. Maneh nyaho teh pangbodo-bodona jelema saalam dunya. Geus pasti nyaho atuh jelema nu teh nyakola tidak berpendidikan ta ieu. Taya-tayanya salah tuh. Emang cik maneh ciri-cirina jelema nu pangbodona salam dunia kumaha gitu. Nu kahiji nu sok ngeretekan, nu kadua nu sok ngangon muling. Emang anu kahiji kumaha gitu ciri-cirina ta ieu. Tukang delman mah aya nu geulis di tonggongan, aya bujur kuda di singhareupan. Tapi oge nya. Tapi eta nu kadua ciri-cirina kumaha cik atuh bejakeun ta ieu. Aya tukang muning mah dah jeung asin sakitu leutikna aya lagi muning nu segede kituna kadang ditumpakan. Tapi oge nya urang nu bego atau maneh nu tolol. Tukang kereta api. Salah. Heueuh tukang delman. Cuk, maneh keur naon cicing di dia olangan, Cuk? Ah, keur niis we, keur kieu lur. Nah, atuh teh sabari ngarokok. Ah, urang mah geus eureun ngarokok euy, teu geunah pait. Anak surang nyokot rokok mahal. Mana atuh cik menta sabata? Biar ngomong geus eureun ngarokok. Biar ngomongna teu geunah pait. Heeh, pait sa teh mun digayem goblok. Halo, ya baru raker naon ngariung kieu di dieu ta ieu. Ah, biasa we nongkrong anak muda mah. Geus di mana maneh bokir? Eta geus biasa we di dinya di ten palura ta ieu. Geus naon maneh bokir titen palura? Maneh teh jawaban urang teh jeung palura teh dulur ta ieu. Nah, dulur ti saha maneh jeung parurah? Jadi kieu caritana teh, kucing urang rena kucing palura. Jadi we urang duduluran gitu ta ieu. Oh, jadi bebesanan ya.
pamajikan gitu jadi mentak stres kena otak. Nah bisa gitu lain mana teh geus lila bobogohan teh. Lila sih lila tapi dah kumaha dan selain jodohna deui meureun. Enggak lah tong di pikiran matak stres kalau otak. Mending kena itu jadi kawin merit kena duit aja. Awet mah awet karena duit kan hambur karena sabun. Oh jadi mana teh sok serebet mamno aja. Baik panai kernaun cicing di dia menyendiri aja. Biasa we urang mah keur kieu keur cicing ngadaweung sorangan. Nah, mana itu jalan-jalan jika batur kurilingan-kuriling kota aja. Nyosok jalan-jalan ge urang mah paling ge jeung pamajikan. Jika tuh orang rek nanyakeun ka maneh keun bae aja. Sok maneh rek nanya naon bokir ka urang. Lamun pamajikan maneh ka Tasik kayak maneh ka Garut pasang rokna di mana? Nya pasang rok mah nyan di jalan atuh. Ya salah tuh, sok diajar boloho wae maneh mah aja. Nya maneh atuh nu bolo mah di mana-mana oge pasang rok mah nyan di jalan atuh. Ya salah tuh, hari maneh. Nya terus ari nu bener di mana atuh? Ya pasang rok mah tuh di nu cangkeng. Piraku pasang rok di sisi jalan keur di pamajikan maneh ku batur disopet mambu.